Ibadah anu moal bisa dikodoan adalah dikala hate pohon Allah. Moal bisa dikodoan. Teu aya sempat terkodoan eta. Tetapi si imut dikala urang kalimat salat 5 waktu bisa dikodoan. Contohna urang kalimat salat Isya karena kaoboan ditos maghrib beureum jaring-jaring adzan subuh. Eta salat Isya bisa dikodoan, tetapi pohon Allah rek kumaha kodoanna. Sedangkan ancaman ada di mana pohon sareng hamba Allah. Wa anta taqra'ul baba wa may yastalimu qur'al baba yusiku ayyut ta'ala. Anu dihartoseunna sakurang dieu mah salaki anjeun inget ka Allah. Salagi anjeun eling ka Allah, salagi anjeun zikir ka Allah, maka anjeun keur netrok lawang pintu menuju ka Allah. Di mana anjeun langgeng netrok pintu Allah, netrok gerbang Allah, yusiku ayyut ta'ala. Berarti anjeun keur laporan terus ka Allah sampai dibuka eta lawang ku Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti di mana urang qalbu keur nyantel ka Allah, maka urang keur bareng jeung Allah. Di mana keur bareng jeung Allah, maka Allah pasti yakin bakal ngabukakeun gerbang pirang-pirang gerbang Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin anu mulia, tidak untuk melebih-lebihkan ajaran Thariqah Qadiriyah wa Naqsabandiyah, tetapi dengan kenyataan ajaran Thariqah Qadiriyah wa Naqsabandiyah anu tos kufri batos. Hiji dina dikir jahat ningkatkeun aktivitas badan ibadah ka Allah. Nu kadua dengan dikir hobi meningkatkan aktivitas qalbu muraqabah jeung Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dikala urang berbarengan ibadah zahir jeung batin, maka Allah Subhanahu wa ta'ala bakal munculkeun ka urang rezeki zahir rezeki batin. Salagi urang berzikir ka Allah, bersyukur ka Allah, di mana urang salagi bersyukur ka Allah, la azidannakum, pasti terus ditambah-tambah nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Anu luar biasana perintah Allah kurang dilaksanakan anu teu make kesempatan, tiada ada kesempatan untuk berhenti. Yakni perintah di Allah, tugas di Allah wajib guna langgeng qalbu ka Allah. Karena dengan wajib eta dikala urang lepas qalbu pengabdian ka Allah, poho ngaranna teu bisa dikodoan sama sekali. Teu bisa dikodoan sama sekali. Ibadah anu moal bisa dikodoan adalah dikala hate pohon Allah. Moal bisa dikodoan. Teu aya sempat terkodoan eta. Tetapi si imut dikala urang kalimat salat 5 waktu bisa dikodoan. Contohna urang kalimat salat Isya karena kaoboan ditos maghrib beureum jaring-jaring adzan subuh. Eta salat Isya bisa dikodoan, tetapi pohon Allah rek kumaha kodoanna. Sedangkan ancaman ada di mana pohon sareng hamba Allah. Bahkan dina katakan bahasa Nabi, orang penggeneula. Imam Nawawi ngadawukeun wa qala an-Nawawi radhiyallahu anhu. Parantos ngadawukeun Imam Nawawi radhiyallahu anhu pada terang sadana bahwa Imam Nawawi teh ahli fikih. Orang anu afik dina fikih. Tetapi luar biasa dina aturan keimanan ka Allahna. Ngadawukeun al-zikru babullahil a'zam. Ari eling ka Allah, ari zikir ka Allah, ari ingat ka Allah teh babullahil a'zami. Pintu Allah numpang agung-agungna. Bahasana af'alul tafdil a'zam. Pintu Allah, gerbang Allah numpang agung-agung dan diciptakan ku Allah adalah zikir Allah. Al-maftuhi anu rek dibukakeun ku Allah bainahu antara Allah wa
wa baina abdihi jeung antara hamba Allah. Jadi gerbang eta selalu dibuka ku Allah antara Allah jeung abdina. Eta gerbang anu agung-agungna saalam dunya selalu dibuka ku Allah sabenerna mah malam yaqul abdu bil ghaflah. Salagi jalma teu ngonci ku ghaflah ka Allah. Salagi urang ingat ka Allah maka gerbang Allah terbuka. Tetapi dikala urang poho ka Allah gerbang Allah ditutup. Naudzubillah untuk urang ku Allah geus dipaparin taufik hidayah masuk kana thariqah qadiriyah manasuan bersabaria sehingga gaduh ajaran zikir anu langgeng ka Allah Subhanahu wa taala. Walaupun pada kenyataanna jauh jeung langgeng, walaupun kepada kenyataan loba pohona, tetapi sehingga walaupun pada dasarna tadi poho susah dikodoanana ananging aya bahasa Al-Qur'an ida dakantani sakartani waridana saitani kafar tadi dawuhan dina hadis qudsi di mana anjeun keur zikir ka kami keur syukur, di mana anjeun keur poho ka kami keur kufur. Bahasa poho dikala jalma keur senantiasa ingat, tetapi lamun bahasa poho kalau jalma ingat lain poho eta di poho untuk urang aya penerangan hadis qudsi urang lamun belajar ingat peng poho maka tina poho eta dihampura ku Allah Subhanahu wa taala. Tetapi lamun urang teu belajar ingat maka poho eta lain hampuran Allah karena anjeun geus ngopohokeun sapoho-pohodan Allah Subhanahu wa taala. Anu karasa kurang sana samemeh belajar thariqah qadiriyah anu sabada ka suryalaya poho eta asa teu dosa. Lain asana mah teu dosa sama sekali. Perjualan poho teu aya dosa. Keur salat poho komo eta salat cenah moga dosa sagala. Da keur salat. Pasti berpikir kadinya berprinsip kadinya salat urang teh asa sampurna, asa pakalusna, asa panghadena da keur salat. Hate poho ge asa pangalusna da teu nyaho poho teh kufur. Da teu nyaho poho teh dosa pagedena. Maka poho eta teu hampuran Allah. Sabab teu diajar ingat. Jadi pohon dihampuran teh anu kadina diajar ingat. Contoh kieu atulah urang keur puasa ku sabab puasa tanggal 1 mah kakara puasa bulan Ramadan teh biasa rek ieu gawe rek kadieu ka padamelan biasa kurang goreng ka dapur geus disadiakeun rek sangu goreng rek sangu biasa ku sabab geus biasa disadiakeun tanggal 1 mah loba pohonna nya urang teh ka dapur tuang we ari geus beres tuang beak setengah piring ceuk pojok Pak, lain keur puasa. Astagfirullahaladzim, gancang ka kamu beres. Eta poho dihampura sabab urang keur puasa. Anu kadua, Bapak Uyut misalkan tuang dina bulan puasa tanggal 1. Ngan Bapak Uyut teh teu puasa. Da keur kuat kana puasa keur haree. Isuk-isuk misalkan poho tuang ajeng pamajian Pak lain keur puasa nah datang puasa maka poho eta mah teu dihampuran Gusti dan teu puasa bari nu abudurna teu puasa teh lain karena teu kuatna pada hari saeutik misalna maka poho eta teu dihampuran dan teu puasa. Jadi dihampuran teh poho kanu puasa anu teu puasa mah lain poho mempohokeun diri kana kewajiban puasa. Nah balik deui poho sote ingat ka Allah dihampura lamun urang na ingat. Lamun urang keur diajar ingat. Ai urang na teu ingat naon hampura gitu. Jadi kade bahasa dihampura teh ulah ngeunah teuing. Mun kata dihampura ku Allah nu poho salah kena kumaha ya. Ini balik poho di ka mau dihampura wae terus atuh kenaon daekeun thariqah atuh. Karena ada hadis kursi idza zakartani sakartani wa idza nasaitani kafartani hapus satu eta. Nah untuk urang mah justru keur diajar ingat saengga pohona aya hampuran di Gusti. Gitu. Eta kesempatan urang sanana. Salajengna diluruskeun dina hadis nu tadi
di mana urang keringat ke Allah berarti kemukakan gerbang Allah anu agung-agungna anu selalu dibuka antara Allah jeung hambana salaki hambana teu ngonci kukoplah ka Allah. Jadi nutupna gerbang rahmat, gerbang rizki, gerbang selamat, gerbang sejahtera, gerbang sakinah mawaddah warahmah, gerbang soleh solihah adalah ditutup ku urang kene, yakni ku poho ka Gusti. Urang ge ayeuna sanajan keur diajak ingat, ari geus poho masih kecewa. Urang salat Isya 4 rakaat, nu ingatna 2 rakaat, pohona 2 rakaat, nu 2 rakaat eta menta dipertanggungjawabkeun sabada salat. Sabada salat aya kata astagfirullahaladzim. Nu mana heula anu rek istighfaran ku eta pan 3 kali teh astagfirullahaladzim. Sok rek nu mana heula istighfar eta teh rukuna. Mani we istighfar heula poho ka Allah rasul. Nu kadua istighfar dosa badan. Nu kakilu istighfar eta hayang ngajadikeun sagala panghapus dosa dohib batin. Pernah atuh da dikir teh coba. Memang sabenerna dina Al-Qur'an mah dikir heula. Sok tinggal fa'lam annahu la ilaha illallah dikir heula. Wastaghfir lidzan bika walil mu'minina wal mu'minah. Maka sebagian mursyid pamit telapak sebagian mursyid thariqah pamit telapak samania tu kadang sabania sampai sebelum dikir dengan istighfar karena geus karangkum ku kalimat la ilaha illallah. Tetapi apikna mursyid kami diawali ku Fatihah istighfar shalawat ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam baru melaksanakan sampai anu sanes langsung dikir ku agung-agungna rangkuman kalimat la ilaha illallah. Maka biaya dina hadis anu jelas bahwa di kala urang geus ngucapkeun la ilaha illallah maka keseluruhan dosa urang sadayana tanpa ditobatan repek ke dihampura Allah Subhanahu wa taala. Itu tanpa ditobatan. Jadi tanpa kiatulah, tanpa orang ngaku dosa ke Allah gitu, tanpa orang nyukruk abdi teh Gusti abdi teh dosa ya Allah tanpa kita lah. Begitu mengucapkan kalimat la ilaha illallah mewah aja kalimat dosa dibersihkan Allah Subhanahu wa taala. Maka kunaon guru mursyid urang sadayana Thariqah Qadiriyah wa Naqsabandiyah sambungan ti Kanjeng Rasul geus ka guru mursyid langsung dikir sabana salat hiji aturan mutlak Al-Qur'an fa idza qadaytum shalah fadhkurullah di mana anjeun kabeh geus beres salat fadhkuru maka kudu zikir anjeun kabeh Allah ka Gusti Allah dasarna Al-Qur'an kunaon atuh teu subhanallah heula alhamdulillah heula Allah akbar heula kan eta teh disunahkeun ku Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ribados kamari dina dinten Jumaah ka ahli Jumaah sakiwan ka ahli Jumaah margi disuruh mah satu acan Jumatan aya tausiah setengah jam memang ada Jumaah teh dina Jumatan ieu bagi ikhwan Thariqah Qadiriyah wa Naqsabandiyah tidak ada terkecuali langsung dikir dina Jumatan geus aya dina mana kitu langsung dikir karena guru mursyid nyiptakeun langsung dikir lain menang gampang hiji menang kenyataan dari Al-Qur'an nu kaduana deui anjeunna henteu ngaluarkeun fatwa henteu ngaluarkeun amalia tanpa tawajuh petunjuk di Allah Subhanahu wa taala maka sakabeh ikhwan wajib patuh kana ajaran sabab guru mursyid tong disebut mursyid kami lamun anjeunna ngaluarkeun fatwa lamun anjeunna ngaluarkeun amalia tanpa tawajuh Allah Subhanahu wa taala tawajuh urang macet ari tawajuh mantenna samenit ke dijawab ku Allah atuh tawajuh urang geus tahan napas berage-oge da pohon baloba teuing urang mah
Maka bikin murid-murid thariqah wajib robito kalau jadi guru, lain sunnah. Wajib robito mereka kita gitu. Dina Al-Qur'an eta teh pamit lebatna ya ayyuhalladzina amanu sabiru wa sabiru wa rabitu. Wajib urang teh robito ka guru mursyid lain sunnatuna. Serba segala dijadikan robito, maka perjalanan urang selalu dibimbing upami urang terus robito ka Qur'an. Rek salat robito, panglanggeun hati aku salam sholat rek sholat nu bertoriko wah sagala di penta ka Allah teh atuh malam Qur'an ku hoyong-hoyongna sholat kusuk ka Gusti da teu kitu heula susah atuh keur mah sholatna loba poho tamah rek sholatna mumroh itu mu ngaitkeun heula ka jalma anu geus langgeng ka Gusti aku ketinggalan atuh sagala sholat teh udah ngingetan gitu hari kitu mah robito heula mun salila keur sholat teh urang teh insyaallah yakin kawan nyata sesuai mangkobar sok diawas ku bapak-bapak ini leungeun kaula moal esot tina sirah murid eta we atuh. Berarti lamun kumaha moal esot teh lamun urang teh lesot gitu. Lamun moal esot lamun urang teh lesot jadi urang lesot punya esot gitu oke atuh. Kumaha esot teh selalu urang nyungkeun kudu selalu urang robito selalu urang ingat ka Gusti Allah tidak akan lepas dari agama. Tetapi kalau urang poho langsung anu ingatan dari itulah hebat robito. Di mana urang bicara dengan robito rek mengharapkan kiai yang tidak ajengan kalau urang di debat urusan thariqah dengan sendirinya. Jawaban-jawaban kamu di saat tong aku diurang bodoh urang tetap adalah bimbingan guru agung Syekh Ahmad Shalih wa Fathul Alim. Ieu mah bukan satu primados gitu. Ongkang-ongkangan ngabahas la ilaha illallah asa jauh di debat ku para kiai guru majuralin asa jauh. Naon sabna sabab ngareunah nu diamalkeunana kalimah anu diwati-wati ku Allah sok. Rek sieun kumaha bosanana nu diajarkeun ku guru agung ngalangkungan metode thariqah kodana sabaraha teh nu diwanti-wanti ku Allah ka sakabeh umat di zaman Nabi Adam alaihissalam sampai urang sadayana. Naon keuna? Di mana rek mundurna? Tinggal dina sabaina riwayat hadis. Dina riwayat hadis dicarioskeun dikala Nabi Musa dikerem. Nabi Musa alaihissalam dikerem di lautan, salamet dina kereman lautan ku Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa langsung dialog ka Allah. Gusti paparin amal abdi anu eta amal teh bisa mensyukuri kanikmatan Gusti di luhur sausap rambut kahanap saibas gampang sakujur-wujud abdi tiasa kasyukuran ku amal eta. Itu zaman Nabi Musa dan zaman Rasulullah. Zaman Nabi Musa alaihissalam waktu diselamatkan di kerem di lautan ku Allah Subhanahu wa taala, langsung Nabi Musa memohon tasakur binikmah, memohon syukuran kalimatan ka Allah anu bisa mensyukuri sakujur-wujud anu eta diamalkeun anu eta dipidamel bisa mensyukuri wujud anjeunna dinikmatkeun ku Allah. Walaran Allah qala ya Musa qala la ilaha illallah. Sugane kadareng para ajeunna teh itu sugaan gening lain zaman Kanjeng Rasul hunkul gening ieu teh ucapan la ilaha illallah. Zaman Nabi Musa alaihissalam sampai Nabi Musa Allah Gusti eta mah babari atuh cinta mahan deui cenah kitu ya tulubu azyadata. Nabi Musa nyungkeun tanah dirinya babari teuing ngucapkeun eta mah cenah terus biasa ngucapkeun eta mah saur Nabi Musa sampai Allah ngawal deui Musa lamun seuteuh marek ditimbang dunya jeung pangeusina 7 lapis langit jeung pangeusina 7 lapis ditimbang diteunkeun dina hiji timbangan la ilaha illallah diteunkeun dina hiji timbangan bumi 7 lapis langit 7 lapis la wajah pasti masih kene bakal ngunggulan kalimat la ilaha illallah. Nah mursyid kamil teh meunang baka toh salat langsung dikir teh lain meunang dijieunna baheul. Siweuing punten saya punten pernah langsung di debat beres dakwah langsung ditanya, langsung disampaikan
pamitiasa tong ngabahas eta pilih teu diangkat umat urang teu Rasul seuri ada teh ari panon mah apa panon dan manusiawi aya kene manusiawi kerasna gitu ngan hate seuri bibir mah apa teu panon gitu rada bolotot sih ngan teu make hadis sabab ngalawanan kiai teu make hadis lamun ngalawanan kiai make hadis wa bakal ngaruh hadis kena moal hanya satu jawaban simpul hikmah kabul agung pengesahan selesai itu bisa ngajawab dibalikan deh muhun pamitia sama toka bahas eta itu deh jawabannya aku cukup jawabannya hikmah kabul agung apa kusut itu bisa ngajawab hati ruku aku selalu hati di tempat menakib subhanallah masya Allah la ilaha illallah lamun ngaruh hadis mata pribadi lain terhafal kuring ge saha jelema anu menyebutkeun subhanallah alhamdulillah Allahu akbar 30 sabada salat cek Kanjeng Rasul bahasana tiluna muaqibatun dina kitab Riyadhus Shalihin bahasana teh nuju di santiong tanggal seingat keneh muaqibatun ari muaqibatun teh peringatan penting gitu eta teh penting ngerti tuntungan sanajan dosa sakete budak lautan bakal dihampura ku Gusti eta padilahna ngucapkeun eta teh. Nah ayeuna guru mursyid sabada salat langsung la ilaha illallah ajaranna sabab aya hadis sing saha jelema anu ngucapkeun la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sakali maka dosa sakete budak lautan dihampura ku eta kabanian. Gitu paling jelas maka cek simbolik napang Jumatan bagi ihwan toriko kok di anak sabatia nutas diajarkan di surya layak dikir langsung nucan masuk subhanallah heula gitu dah emang di Rasulullah gitu kunaon bat langsung dikir toriko kok di anak sabatia sejarahna atas permohonan Sayyidina Ali karramallahu wajah nyukeun amal anu paling unggul nyukeun jalan anu paling deket ke Allah nyukeun amal paling agung yang paling mudah diucapkeunana hanya ulah nanti Allah alaika bi mudawamati zikrillah wal nanti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu anjeun wajib kalangkeun zikir ka Allah nah hukuman zikirna nya sampai aya kata talqin gitu sampai Kanjeng Rasulullah sallallahu pertama ditalqin zikir jahar Sayyidina Ali karramallahu wajah maka sampai Sayyidina Ali karramallahu wajah jadi runtuyan sanad thariqah qadiriyah wa naksabaniyah nu pertama nyambung ka Kanjeng Nabi Muhammad mungkin sebelum diajarkan permohonan kalimat agung dijawab ke Kanjeng Rasul mungkin ajarna sama subhanallah alhamdulillah Allahu akbar tetapi saat nyungkeun kalimat paling mewah naon kudu maca dulainnya diperintah langsung mengucapkan kalimat la ilaha illallah maka ibadah salah bagi mencari bertorikoh qadir awan sabaniyah pondok pesantren surya banyak subhanallah alhamdulillah Allahu akbar sabab kana garuhan ajaran talqin kalimat la ilaha illallah tapi kalau terus ajaran kenapa masih kembali di awal sabab jadi dia anu geus bertorikoh geus naik kelas masa geus naik kelas udah turun di kahana saya sulang urang neangan jeruk anu pangamisna mimiti mangi jeruk hasem lain meuli di tuluna lain berada amis membeli deh jadi pangamisna kenapa geus mangi jeruk nu pangamisna rek dibalikan di kana ieu logikana jadi lamun sakali deui tong ragu-ragu hibah urang ka guru agung apapun nu dikaluarkeun fatwa ku guru agung hasil tawajuh lain main-main lain hasil jijiran lain ukur hasil maca Quran jeung maca hadis tetapi Gusti Allah Quran jeung hadisna keterangan-keterangan anjeunna tawajuh ka Allah Subhanahu wa taala mana amal anu paling kuat ngajadikeun tauhid ka Allah Subhanahu wa taala ternyata adalah zikrullah dikir ka Gusti anu ngajadikeun nama bahasana selalu dibuka gerbang Allah dikala urang keur zikir ka Gusti Allah bayangkan Bapak anu mulia saat Fatihah ka Rasul
terus dikaitkan ya Rasul, terus istighfar 3 kali, terus sholawat 3 kali, terus ilahi nama doa, terus la ilaha illallah. Coba rek teu indah kumaha urang, rek teu bagja kumaha tuh. Ku apik-apik namun si kami susunan nama Allahu Akbar luar biasa. Masya Allah. Kan bagi batur kena naon. Urang nuturkeun dikir ka batur-batur subhanallah, urang langsung dikir. Karena ajaran geus urang ngagaduhan guru anu mursid kami anu wajib dihibahana sagala urang sadaya. So ayeuna contoh, kumulya-mulyan ajaran Suryalaya, punten tidak untuk melebih-lebihkan, cuman kusimkurin terus lebih. Karena pribadi saat ka Suryalaya, karena thariqah qadiriyah heula gitu maksudna teh. Jadi bukan untuk melebihkan, ternyata kelebihan karaos. Saat sahabat ka Suryalaya, pengamalan salat sunat wae sabaraha salat sunat sok eta. Lamun daek deui gitu. Make lamun daek sok salat sunat. Pada maghrib biasanya pada maghrib kumpul. Padahal apa dina kateranganna sing sajelema anu salat awabin bakal dihampangkeun sakaratul maut. Ganjaran karina eta mah ganjaranna bakal dihampangkeun sakaratul maut gitu. Lamun jelema ngalanggeunna salat awabin, ternyata di pondok pesantren Suryal mah tidak bisa ditawar lagi lamun khidmah wae laksanakeun gitu. Jadi pribadi namahan salat awabin jeung aya salat toba. Jadi namahan maghrib teh salat sunat toba. Jadi aya salat birrul walidain nyieun kahadian ka indung bapa. Jadi namahan salat sunat birrul walidain. Jeung aya salat hibdil iman, sakan iman teu menurun, dijaga diraksa. Aya salat hibdil iman. Saberes eta syukuran ka Allah aya salat sunat syukur didinya hungkul geus sabaraha salam. Biasana apa ya sabaraha salam tos maghrib biasana baheula. Masih lupa. Jadi ulah kabantu urang ka urang teh urang saacan ka Suryalaya cing bosan eta harita pada maghrib tonton naon deui. Jadi benar ya lebih-lebihnya ya tidak untuk lebih tetapi karasa kelebihanana gitu. Tidak untuk lebih tetapi karasa kelebihanana. Dina katerangan semuanya kemarin nerangkeun di Ciparat, inna min asbabi sa'atir rizki kasrota sholati. Tina sebagian anu ngajadikeun jembar rizki loba ditungtungan sah deui nya loba dijembar teu kapalang keur rizki seueur tambah jembar barokah. Tina sebagian anu ngajadikeun seueur rizki bari jembar kasrota sholati nyeukeun salat sunat. Salat sunat mah bisa tambahan, kamari oge simpen di Ciparat ka bosan eta. Mau bisa tambahan salat mah amrei salat rakaat pada kerja semangat arek 8 rakaat mah bisa. Jadi sunat hari tuna eta mah. Masuk mah getol sok kerja semangat. Rakaat isa mah. Subuh wah mumpung subuh keneh tos lari deui. Langsung mandi tobat rek salat sunat misalnya salat waktu subuh terek 12 rakaat bisa ada salat subuh kan 2 rakaat, maka maksud kasrota salat didinya salat sunat. Nah, dengan kesimpulan keterangan eta dina kitab Qatrul Ghais ipis kitab nama nu nganyatakeun jembar rizki loba rizki kita dibantu ku salat sunat, kenyataan dengan bukti ajaran di Suryalaya nyeukeun salat sunat. Coba cing caca-caca Suryalaya kantos salat sunat disposaban 100 rakaat. Ontong barang ohong kan. Tempat kabeli tinggal kiaina. Armungeun kiaina gimana? Cing, urang sana, urang bodoh. Urang bodoh lain kiai, lain ustad, urang preman anak jalanan yang urang dianggap. Begitu masuk ke Suryalaya, eta anak jalanan bisa mampu ngalaksanakan sholat 100 dina naon cing terbukana ruh al-qudsi atos terbuka sehingga nyambung ke Allah Subhanahu wa taala. Eta dorongan buat ibadatnya. Mau tidak mau perlu diakui
Pribados abi meh ka Surya lain caritan ahli fikih, murid gaduh, ahli alat, cek di urang lembur teh mah. Ngaji fikih ngaji di Saltio tamat takrib 3 tamatan. Fathul Muin jeung takrib di Cikole Ciamis tamat. Raja fikih Fathul Muin teh tamat. Tapi nah, cek kamari sing beureum di barat salat lohor masih kena jam 1. Ongkoh melimpah ku fikih karena tapi abdi sholat lohor masih kena setengah 2, masih kena jam 2. Kan abdi teh ahli fikih, ahli fikih teh ahli apik syariat kan gitu. Ahli fikih itu ahli apik syariat, ahli syariat diapikkan, ahli waktu itu diapikkan. Dina naon pajawatan teu kabengkel tiba heula eta penyakit, teu beunang eta penyakit dibawa ka dokter eueuh doktereunana. Dibawa ke dokter hayang sholat awal waktu obatan di dokter ya. Jika ke dokter mana mau aja dokter mubaran sholat bisa awal waktu. Sabar tahun pribados di usia balik 15 tahun pangi 2017 akhir ya oke. Maju ke 2018 di pondok pesantren Suryalaya. Sakuih itu melangkah. Lu tadina sholat lohor jam setengah 2 naik jam 1 lumayannya terus naiknya jam 1. Bulan kedua, bulan ketilu, bulan keempat ngadang tausiah di Toriko naik sholat jadi setengah 1. Kadieu naik jadi jam 12. Tidak jam 12 jadi pas waktu karek wudu, pas waktu terek persiapan lain terus karek wudu. Tidinya naik hayang dustur heula. Jadi we memeh duhur teh naon heula? Wudu heula. Oh, jadi memeh duhur teh wudu heula. Maka geus boga wudu saacan ada. Terus terang di Suryalaya di bengkel. Tadi mampu ngabengkel hati apa? Di Suryalaya di bengkel. Jadi nu ngahalangan awal waktu adalah poekna hate dapanonna ningalikeun kita. Cek kita gak apal ayat apal dina kita dibales apa bahwa sholat tupang saya teh awal apa hal dengan hadisna aya pabayatan katu nah hamerojo ongko apal ganjaranna tapi teu dilaksanakeun kunaon menurut qalbuna poe cepilna mah netral ngadangu ti para kiai panonna netral ningalikeun kita tapi hese ngalekahkeun ka masjid awal waktu kunaon gering hati nanti akan dilandongan. Alhamdulillah saatos dilandongan ngalangkungan la ilaha bari ditembuskeun ku mursyid kamil mukamil terus terang alhamdulillah nepi kadang ieu sakedikeun sehat encang sehat tetep sehat bener we teh sakedikeun sehat masih kene aya lamun balik capek masih kene contoh di Surya teh datang ka bumi teh setengah 1 dan sekabok najam di perjalanan kayak saya heula tah aya kene gituan gitu masih kene gering kene teh oleh kene seharusnya walaupun datang setengah 1 walaupun terus ngajak kenapa tidak buru-buru gitu kan lebih harus buru-buru cenah harus ngajak kewe jam setengah 2 sholat tarik gogoleran heula gogoleran jadi golerannyaan nyari-nyari asar kaliwat sholat lohor teh harus goreng goreng dina talimah itu perlunya jujur perlunya terbuka masih kena ayat kedamang gitu berarti can sehat bener berarti obatnya terus dilepkeun ilaha illallah eta obatnya lepkeun terus eta obatnya ngejijina eueuh pel di dokter nu nyageurkeun hayang salat awal umpama tulisan ilaha illallah terus kebakeun bahalanganna kedudukan halangan kebakeun dia sempu si eta tempat awal waktu dia sempu si eta si iblis teh si iblis ya dengan hiji ku kalimat la ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala nabi wa